Hai pemirsa, jangan lupa like and subscribe di channel Uyung Sekuat. Gak subscribe gak rock and roll, jangan lupa nyalakan loncengnya. Atur nuhun sadayana. Yuk, Aya saung ku nikmatna ieu jigana tiis ieu. Asup ah. Asik euy, aya saung ieu mah tiis jigana euy. Ah, coba asup ah. Assalamualaikum. Amang. Ini ieu mah bolong saungna kieu. Ah, deui mah tiis kieu. Dieu kan dieu. Nikmat tuh Gusti gitu. Hidup teh ku kieu-kieu amat. Umur geus 24 tahun deh. Awewe pamajikan can boga. Umi geus hayang incu wae. Gusti aing pusing-pusing teuing atuh. Aing mah segala maricinan sampah di kebun aing. Sepatu buluk di picenan. Pemuda ketemah sih. Coba RT lagi teh euceureuh deui ah. Kira aku micinan sampah ka kebun aing. Dengan nyieun organisasi sampah. Pemuda nage balalengguh deui. Sepatu buluk di piceun. Alhamdulillah. Aing sampah loba kieu nu miceunana teu bararenar. Ieu teh kudu demi kelestarian bumi alam. Lalendu ah. Segala dipiceunan naon ieu? Utang. Aduh aing mah ah. Lampu. Berat jasa pisan. Gawe teh capek, saung candi empel di ah. Istri budak kudu diparaban. Gawe ngan seukur jagaan saung. Berat jasa hirup teh ah. Ah, sialan aing. Gawe tisuk, urang kibik kuyung can datang-datang. Biasaan aing. Ah. Gawe ngan ngeluh juga duit pagawean telat wae diomongan tadi sawah dengan gawean angkutan geutik ngan telat wae pusing aing ah. kring, cungkring, kraon, cungkring, kraon, kraon. Bangsa teh, conge apa budak teh, sampurkeun oge ku aing. Banget Asia terus naon wae gawe aing capek tuh tisuk jeung si teh wah niatan kawin gitu wae niatan kawin hari masalah kawin mah nomor 2 didinya teu kawin-kawin yang geus Nyamangkana kitu gawe ka euceureuh ngumpulkeun duit dan pamajikanna dan ngurus awak nih kos belum mensampe gitu Kek. Tempo eta atuh ieu. keren atuh euy tuh Moal nanya di. langsing tuh ngurus ripuh atuh hade geus kawin mah masakeun balik gawe teh penting gawe kieu oge
anu nyeusehankeun pan ripuk kitu wae gawe Keren nih eta. tuh Berdap. keren Gimana? eta nih geuleuh kieu naon coba aing. Amben di imah. Ge kus kieu adi we geus kieu bisa sore manten aing tah hutan Licik gening sia mah mau ante anyar ge sakali. Berat pas aing. Tuh. Aduh, karunya nya ieu baturan urang. Badek pemuda di lembur orang. Aduh, segala we kieu. Coba di aya lowongan dibere arembungeun deui pan. Bisa kurang bere motivasi heula enak mah lah. Oh si gembrot. Tentu aya di ditu tuh. Samperkeun ah. Dia mah kaya di jero mimpi mah. Enak kunaha miskin kene aduh. Gusti. Ya Allah, aing kudu kumaha ieu? Brot. Eta ngobrol teh make akhlak saha teh. Fuad lin. Fuad. Dia. Adi asup. Ieu saumena we. Nang wanggi lah, ayeuna mah jadi bodas ieu SD nu panggil SD. Bisa urang hidup di dieu lah. Iya. Ieu gara gorowan teh nanti barudak. Barudak heeh. Oh, siap. Di kampung ieu bukan lama lah kabeh. Oh, tuh ayeuna mah teh bodas biasa euy. Alhamdulillah. Yang bisa turang ngobrol aja. Atau sandi dia. Siap. Siap. Dikom, sekun naon? Tengah ulang tarik gitu. Ayo, Gawean. itu dah, itu orang Cipuat tuh. Kuat mana? Bau teh, Kuat mana heula? anu, iya tak, budak Budak sede. SD, goblok. Ayo Oh, dah. ayo, Orang ayo, itu nangkrak. bating menang pagawean. Ayo, nang. Samperkeun heula ayo. Ahmad, Naon sia meureun? oh Cipuat teh. Buat. Nu budak mana? SD, goblok. Eta. Itu. Di mana budakna? Di saung. Di saung tadi mah. Ngan silaturahmi yuk. Ayo, Di gerawan. Siap. Gerak. Ayo gerak. Aya sebar leuweung ieu. Jangan gerak. Yung, Fikri. Ayo ulang silaturahmi. Ka mana Kasih Fuad. Oh, buat mana keke. Ieu baturan SN. Baturan SN. Oh, bodas-bodas. Ayeuna manehna lain di kota, geus balik urang silaturahmi, isingan menang pagawean anu urang. Di mana manehna? Sama di mana? Di saung tadi. Tadi mana? Saung. Jadi nita ka urang kita geron barudak. Saung manehna? Geron bener. Ayo. Ayo udah gerak deh kumaha. Gerak. Gerak ayo pulang teh. Bisi meunang pagawean di Cipuat kumaha. Lumayan. Geus hade jasa kos mah. Bodas Ayo. Gerak. apa yang ini kikieuan aing At. Barudak datang teh. Alhamdulillah. Pan geus tadi. Ayo barudak. Bisa ya. Ahmad. Batur sabangko. Oh, ingat. Sabangko jeung urang lan. Aduh, bodas jasa pisan teh. Ayo. Awang teh anjing. Awang. Anu ieu teh we naon teh anu sok jajan jeung urang. Heuh, ta eta. Heeh. Maena damang di kota. Alhamdulillah, Jakarta lancar lah. Fuad, kumaha euy? aing geus lila tetepannya Sia ka dieu geura uyung Eta hiji deui saha? Ka dieu hiji deui. kemar urang. Era urang. Era wae. Era. Itu baheula. SD sok malakan wae teh si Fuad. Sageng pan baheula teh. SD urang geus era. Ada ini ayeuna mah. enak mah kurang normal normal. Keren euy eta dandanana euy. Bodas jasa pisan. Sok emang geus garawe naon di dieu. Dimulai teh lah tah. Biasa we urang mah ngebon gitu sehari-harina gitu. Oh, gitu. Ente enak. Oh. Oke.
sama orang mah Sarua deh. jeung si Uyung. Aduh. Kumaha tuh? Sarua wae jeung si Uyung. Oh, sapakean ya. Sapaket. Sapaket, Sajasa. Oh, sajasa. Kieu pokona mah. Urang mah ieu we ngepelan saung, ngulungan sulu, yang dijual jang anak pamajikan ke dahar. Tapi alhamdulillah ya kene. Alhamdulillah lah, lumayan. Ada jasa pisan. Ente kumaha? Ku urang teh pusing euy. Ieu Umi minta hayang incu wae jadi urang pusing. Pusing we urang mah teu gawe kitu we luntang lantung. Eta mah geus tong dipikiran ti Gusti Allah we. Heeh atuh. Ente kumaha? Urang mah kieu we ngurusan kebun bapak. Lumayan kepelakaneun dijual deui mah ka sawah. Ka naon tadi? Pasar eta. Cing lancar lah. Ieu na usaha lah. Amin lah. Maraneh sararea lah kabeh. Enak gawe naon tah. Mendingan daripada di dieu milu ka kota we gawena heuh. Subscribe.